Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kita nyawa berenang mencetak ini bayar dong secara bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahalana nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail wa min sunnati an-nikah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala man tajawaza lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala fi hadisin ukhra arba'una faqatin la yuhasabu bihal abdu yaumal qiyamah. Nafaqatuhu li walidayhi wa nafaqatuhu li iftarihi wa nafaqatuhu li sujudihi wa nafaqatuhu li iyalihi. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para sayyidun ukrama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para kesepuhan setempat, sanaos ceritata satu persatu namina, insyaallah sengirangan karena rasa hormat jirang taat simpuring kasadayana. Urang sami-sami doakeun mudah-mudahan ya guru-guru urang sadaya, kiai-kiai urang ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Mudah-mudahan sing jembar dina rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahaya dunia silarang akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus bapak kepala desa ataupun yang mewakili, minimal ketua RT setempat anu kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang dina raraga ngemban amanat masyarakat hakikat amanah ya Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju ba'datun thayyibatun warabun ghafur.
man aman uman amin toto tentrem perkara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya robbal alamin. Sadaya jamaah anu napak hadir walaupun dengan diguyur hujan suku nak kabeh kabanjiran tapi tetap tenang sanajan meureun hate mah tetap kabehan ya yang paling ulah munafika atau situasi doang kieu nya kayaan doang kieu ngaji jangan disebutna ulah bari jeung dihanap cileunjang wai mah dihanap para recek hilang di jauh majlis taklim di musola kadang-kadang AC ayat kipas ayat permadani empuk ngaji mah hulap sanggup baik aku ngomong tempat model dan insya Allah al-karomah biqadril masyaqqah kemuliaan itu berdasarkan kadar kerepotan Pak. Makin sulit, makin ripuh, makin garati upahnya makin gede. Beneran sama demi Allah dek sugih kurang berapa. Makin ripuh upahnya makin gede. Pada orang kuai kawalan dia kan. Kula gesan bilang kalau sinu manahan ayah atuh jangan aya ibarat geus. Di luhur iris. Bajuna malah ente dari makan ya di porsi nu bagus. Mudah-mudahan hadirna urang dina penting ayeuna sehingga jadikeun sababiah urang sadayana mungkin dikempelkeun deui di surgana Allah beserta guru-guru urang sadaya. Amin ya rabbal. Oke, bil khusus kanu jantan sahibul hajah sageuna mina kirman ibu enak beserta bapak enak ngaran teh nyaho anu parantos berkorban moral berkorban material demi suksesnya ieu walimah urang sami-sami doakeun mudah-mudahan andrupi nu parantos dikorbankeun sehingga jadikeun sababiah wasilah sadaya cipta-ciptana nu alitna nu ageungna dunya na akhiratna sing dikabul dihasilkeun ku Allah. Amin. Putrina anu parantos ditikahkeun urang doakeun putrana nu parantos ditikahkeun urang doakeun mudah-mudahan dina rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan terus geureuy sanajan lain malam Jumat. Ameh beuteung pamajikana tereh bukah ngasilkeun turunan nu saroleh jeung sarolehah anu darek ibadah anu nurut ka emak nurut ka abah ulah boga anak nu haram jadah teuman kalapa teuman gabah sok ngamuk inung bapa dege meningahna hayang meuli motor jeung HP mewah teu pila alasanna mah ku hayang neuleuh film uhah-uhah doang mah jeung abah aya malam Jumat. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Ieu mah pada urang nabanya. Lur teh nu teu ngadengikeun malah dibejaan. Pada urang nabaya sangeunah-ngeunahna cicing di tempat pengasingan. Sangeunah-ngeunahna cicing di tempat penjara moal sakumaha ngeunahna di tempat anu bebas. Mana tempat pengasingan? Ieu urang patwari cicing hirup di alam dunia. Ieu alam dunia hayang nyaho mah baheula tempat diusirna bapak moyang urang. Saha? Nabi Adam alaihi salam jeung ibu Hawa kapungkurpan linggihna teh di surga sagala aya fasilitas sagala aya ngeunahkeun lain caritakeun ari surga maka urang mah kadang-kadang karena kita bage hareudang mangin angin teh niuk sari di surga bae di urangnya padahal surga mah teu bisa dibayang-bayang. Ya Nabi Adam kapungkur ngalaksanakeun hiji kesalahan lugawi
sampaikan manehna diusir di surga ku Allah ke alam dunia anu secara bahasa kasarna dia kuaing diturunkan di surga ke dunia. Dia dunia tempat pengasingan, tempat hukuman. Lamun dia hayang balik deui ka surga, hayang balik deui ka tempat ngeunaheun, kudu nurut kana parentah aing, jauhan larangan aing. Kasa ka Nabi Adam berduriah-duriahna jeung turunan-turunannana. Jadi lamun urang hayang balik ke tempat asal urang, mana tempat asal urang? Tempat asal urang kajian banget doang karir di surga kan? Iya banget dong. Ini lah paraten ki. Ampura kan? Menang pula. Ya, iya banget doang karir lah. Kalakuan parolongo. Termasuk sim kuring. Kemaneh pula mah. Terus nyawa dan batu, nau. Kalakuan garem, tapi ternyata asal mah ya orang tisur. Pan Nabi Adam diusirnya kayak make domir jama. Keluar aranjeun kabeh, padahal berduaan. Nabi Adam jeung ibu, tapi bahasana keluar aranjeun kabeh. Urang sababna termasuk urang nu aya dina tulang iga Nabi Adam harita terusir dari surga menuju dunia. Jadi orang pernah di surga. Kenyawan. Orang pernah di surga. Bahkan cek saware keterangan, mana bukti mun orang pernah cicing di surga? Eta kulit pangeusi surga mah pan harerang cenah ge Pak. Urang kula ngomong cenah ge can orang kula ge. Ngan cenah ge na siko, sabab naon cik kitab karangan para waliullah. Cenah ge kulit pangeusi surga mah tegara romong doang dia. Dia pan hararauk ya. Parah ya dia. Gara romong termasuk sim kuring. Ya, harari dan doang kalau teh gapoe di laut. Eta pangeusi surga mah kulitna harerang, mana buktina sebagian ditinggalkeun dina awak urang buktina kuku kan. Ieu kuku urang bukti bahwa kita pernah cicing di surga kan. Bukti ya. Bangsa kumaha hidungna jelema, sakumaha kehengna jelema, sakumaha haupna jelema. Kuku nama jeung hutu nama putih herang. Bahkan terkadang ada huntuna. Ya orang pernah di surga. Nges mudah-mudahan ya orang di alam dunia nak dipaparin taufik hidayah ku Allah, berusaha sakedah pola ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganna supaya orang bisa balik deui ka alamat asli kita. Kenapa? Karena di sini alamat palsu. Alamat semen. Geus lamun urang dieu bisa aya nu balik deui ka surga, yakin si eta sasab. Woi. Barang siling tanya teh apa itu siling tanya ke di surga. Si sadun ka mana? Besok nu urang teh apa barang? Dulu teh mangi ini. Ngelap. Buah-buah cenah si eta ngolesat. Peragakan neraka coba intip yuk, diintip di jendela surga teh. Nyangga si sadun mah kekokan dari neraka. Sasab si eta mah teh nyampe ka ditu. Mantap kurang sok dina surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulah sampai kurang termasuk jalma-jalma yang tersesat anu sasab kapahung ketimu jalan balik. Naudzubillahi min wis sangeunah-ngeunahna di dunia tempat pengasingan kita. Aku wajar baik kak kahujanan baik mah di dunia ieu. Lamun kakak numpang hujan nu panas di surga. Di dunia mah hujan kahujanan panas kapanasan wajar. Kenapa? Ya tempat pengasingan.
tempat hukuman kita ini diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji kesabarannya dengan kemiskinannya, pejabat diuji dengan jabatannya, rakyat diuji dengan rakyatnya. Kabeh ge ujian ti Allah. Ulah boga anggapan ujian teh sulit bae, ujian teh susah bae, ujian teh sedih bae, termasuk kesenangan kita yang kita anggap kesenangan di dunia itu adalah ujian dari Allah. Lulus tahun teh sieun teh. Kan lomba gara-gara boga pakaya lembang nage tangah. Mulak cangkeng dina bobong. Ieu teh lulus ujian ieu. Pakaian ngapa ada tapi korek 12 duri. Pakaian maloge tapi korek kereket jahe buntut kasiran jumur kotok uang molan. Kurosa-rosa naik korek. Eta si eta berarti sugi tapi terlulus uji ya. Banyak orang kaya yang tetap beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam terkaya, tapi Nabi memecahkan rekor kesugihan Nabi Sulaiman. Tapi dirinya meninggal wafat ketika sedang bersujud kepada Allah Subhanahu. Batur masuji, payah tersujud, hari orang masyarakat, saya kalau tergelak. Ampura banyak, ada kumaha, ada bahasa nanti doang dia. Yang boleh menang duit lagi ku bahasa doang dia, mau ngakit loh. Nanti kan arah apa sih boleh? Pemakai. Aduh, dasar mah orang di dunia masyarakat serba kekurangan hidup di bawah garis kemiskinan dan kesialan. Dasar miskin sial dari kita kebagian. Sudah jatuh tertimpa toran mereka. Dan tertimpa tangga deh. Parah ya. Dasar mah sholat getel. Telok ngaji getel. Telok secara syariat memang hakikat ada di Allah. Aku dah. Tapi bukan mana ini begitu ya. Secara syariat mata sakumah susahnya di alam dunia ya sementara. Susah di dalam sakedeum, sakeber hirup doa, lamun ada ibadah, tak terus karena Allah, tersakai kupuna kasulitan dalam dunia daripada kasulitan akhirat dengan neraka Allah. Nauzubillah min dari itu lah kalau orang kena dua bintang TikTok di budak mah. Hari pertama di neraka Allah Akbar. Itu tahu lumayan. Wah, tapi kalau orang dah jajal, kita mah kieu bae gambaran anak. Kieu seuneu di alam dunia, anu terkadang budak ke kebakaran, leuweung ke kebakaran, eta sebenarnya silalatukna doang. Eta ge meunang ngeuman 70 tahun dina 70 walungan da. Sameme dibikeun ka Nabi Adam waktu terusir dari surga, rek masak eueuhna naon, akhirna dikirimlah ti Allah kirim Adam Jibril seuneu di neraka pikeun masak. Segede naon Gusti, udah gede-gede, segede eta bae ti leumbeureum. Nah, jangan kita memeh dibikeun jajal heula, ingkeun di luhur gunung. Mun eta gunung nu katipingan ku eta neraka segede si leumbeureum ngaberduk ulah dibikeun. Dijajal ingkeun di luhur gunung, ngaberduk eta gunung. Oh, ulah dibikeun ngaberduk Adam. Keuman, dikeuman dina walungan 70 tahun. Jajal heula memeh dibikeun, diingkeun deui dina gunung, ngaberduk diba. Sangkira geus 70 tahun dikeum. Oh, begitu mah tuh itu halali bertuh. Silalatuna bae dibikeun ka Adam. Silalatuna ka jajal cari dia jago ngarokok. Woi, jago ngarokok saha? Jajal kayut kakak eken ku bontot anu perhulung. Oi, jajal ulah ketiga kayut ku maneh eken ku bontot perhulung kaburu moal. Kayut kiai bae. Ini kayut RT. Wah, ini minum kayut kiai ke sunut. Bangun rek kiai tah. Bayangan Ki Harman teu pati karasaan. Allah. Geus wajar di dunia loba kariweuh sing sabar. Mantak segala sesuatu kuncina itu
apapun profesi kita S2 hari. Nabi dilahirkan ke Allah, diadakan ke dalam dunia, cuma S2 yang dicontohkan. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Itu saja. Ketika menangkap pungahan kanikmatan jangan lupa bersyukur. Ketika menangkap susah ulah desap sabar. Kan susah major teh kita syukur di syukuran naon, syukuran juri. Atuh heuh, lu pada alat syukuran. Nah, untuk ieu manis ya, terbunga. Syukuran bali mangtul aru. Jajan nu pae nonton enak nu kieu. Mah ya sama aja 77 tingkat paksa. Direncanakeun tanggalna bulanna. Kana uang gelenu ge. 77 penting. Lain haja sama pahit, sabar. Syukur ketika orang menang nikmat, sabar ketika orang menang ujian. Musibah atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu contoh bapak-bapak orang ieu nu harus kuari jelema anu sabar. Amin. Masya Allah. Dasar mah kararaset. Tadi pakai gawang cenah. Dasar masalah lawan. Tadi Dari Cimbe. Coba tengok kasus lihat di si bawah. Kali dia tak gigi. Ulah tenang-tenang. Barang balik nyeker ya. Kenal salah pulang menipi nu ku dilencang. Ngeladuan ya. Allah, ya sabar orang di alam dunianya ngaran nungkap panasan kahujanan nu loba cobaan. Jangan berdiam di tempat yang bernama surga. Inna hadidah usisat lil imtihan wal ibtila. Itu keterangan. Sesungguhnya daerah ini, desa ini, tempat ini, naon dunia usisat dibangun lil imtihan wal pikeun tujuan uji coba pikeun urang sadaya. Jadi dunia mah cenah mah ajang uji coba. Sabar dan syukur. Dua perkara. Kakak di alam dunia nu mangika susah, nu mangika pusing. Atuh wajar pusing maka ngaranna kakak boga hulu. Mun kakak nu boga pusing hiji pikeun hulu. Demi Allah, aing cuman ge moal boga pusing. Gara-gara bange mau pusing. Atuh hulu nu mana dah? Dara dia mana? Atau di penjenuhan, atau pusing biasa. Kayak gitu, mereka kira baik. Kajian kak kalau bawa duit pamajikan penting warung sina. Mau kong beri kita gabung duit, nanti cekek. Kajian gabung duit, jauh neta, maka. Karena apa kan? Dari yang batin dulu, bercetokan. Kakak nu bakal pusing, gelang bae hulu. Nu batuk pijan sungut. Nu sales mah ulah make irung. Itu pakai kapan? Nu nyeri celi, pijan celina. Kiai atuh hayang bae-bae anggota badan, mungun hayang senang bae penyakit cobaan. Pindah. Ngan ngurus surat pindah, da loba. Hiji pindah RT. Pindah kan? Ulah di dinya. Dua pindah desa. Ulah di desa muara ulah. Tilu pindah kecamatan. Ulah kecamatan mana salah ulah. Opat pindah kabupaten. Ulah di Lebak. 5 pindah provinsi. Ulah di Banten. 6 pindah negara kesatuan. Ulah di Indonesia cicing. 7 pindah alam. Ulah di dunia. Cicing nah. Siaran tempat nu RT-an. Ya, dengan tenang yang serius ya. Dengarkan. Nu eueuh RW-an, nya, nu eueuh lurahan, nu eueuh camatan, nu eueuh bupatian, nu eueuh gubernur Deddy Mulyadian, anu eueuh presidenan. Pindah-pindah. Ka mana eta? Ka alam kubur. Yakin geus di alam kubur mah can urang ngadenge kula can urang mangih bompong liwat ke kamar beli bodrek nyeri hulu. Geus galok nyeri hulu teh.
Jarang air minang yang dikubur, kok kayak mau ngangkat apotek. Beli obat. Malah ya, sekarang pokoknya Balik deh. leungit kasusah urang, geus pae maka cirina deulekeun, leungit kasusah. Leungit kasusah. Can nyorang neuleuh ulah nu pae buat pasaran abrug-abrugan. Mengenah ya. Sampai ke alam kubur dia suka. Terus di dunia malah tempat model kieu. Termasuk dina nu bakal dibahas ku urang, Kak. Ya. Nah, dina rumah tangga. Yakin akan banyak cobaan dan godaan. Antak kurang kuari di alam dunia ngencen lagi iya nu kieu mah kajian dunia. Riyadun min riyadil jannah. Termasuk salah satu kebun daripada sekian banyaknya kebun surga. Iya kebun surga kejadian apa baju loncang ya kan? Mau namanya? Di dunia mau loba kapusing mah tak wajar lah. Udah lagi beki mundur kadang-kadang lain kubur kita mundur. Loba kapusing mah. Dalakan anu mundur pusing mah beda jeung nu pusing. Anu mundur pusing mah asal rokok bae. SS ya. Ampun akan ngerokok ente. MK beak. Rokok-rokok anu di pemerintah mah ilegal. Beak kak nu penting kumpul. Pusing. Paneta kamu aku asep sama rokok pusing beureun. Udah, deulekeun asep nuker pusing mangarokok lagi luhur kan. Beda dieukkeun ge. Yakin saya tak terpusingnya bulak adu kemudian bulaliran. Asepna ge. Serius lah ingat ya. Dalakeun anu teu pusing ngarokok mah pasti rokokna gigi minimal sampurna gitu kan. Iya. Udah kelas kayaknya kelas. Nah, beda kelas. Kurang ka pusingnya ge. Merokok lagi. Minimal atau esek gitu nya. Dan gua mah pang isinan eta meuli rokok esek. Esek meuli. Kalau manduran nununganna si mbakna nya. Jadi barang mbak meuli esek. Iki apa ngomong ge. Ketua pendiri ngomong meuli esek. Ya, nu ngarokok sabun. Milih rokok anu teu pusing mah. Nu meunang. Itu nu meunang. Hasepna kalau luhur-luhur teh lo. Nyerebung gitu bae nanti ieu rumanena mah. Beda Kak dina ngarokokna ge. Kalau teu dapet mah. Ini ngajuna ge. Gua bakal pusing. Gua kalian. Kamu nyalengahin yang lain. Aku kan mah realita dan kenyataan ya. Gerak mempengker di dunia ngerokok mah, jangan bakal pusing. Gerak. Dia kira semua ngerokok. Mau ayah, gunang gitu. Ai kerjayakeun kalau disebut segala aya cenah. Rokokna aya seuneuhna kudu nyokot ka neraka. Bener ya? Nyokot ka neraka. Jeung gawe di surga. Mudah urang ka surga amin. Amin. Di surga mah moal aya kapusing, moal kaur nyekel rokok kan. Moal kaur jadi keur kaya rokok mikiran. Dia mah pan kupeda geus ngateuning kana rokok nanya ka kiai, aya di surga aya rokok kiai nu mikiran. Di dunia mah keur kaya rokokna ge di surga mah moal loba kapusing ka. Dengekeun dia. Pangmiskin-miskinan penduduk surga, pangmiskinan dia, pangmasakatan. Di bawah garis kemiskinan dan kesialan. Eta pamajikanna 70 Kak. Pangmasakatan Kak. Pamajikan 70. Di dia pangsugihan ewe hiji teu nyandung ke wani. Benar. Oh kayak Bang Abadeung ewe geuni hiji. Riun ge da ge. Eta pangsugihan. Atuh komo Kak masakan kayaknya. Ngaca Kak. Ewe hiji gelombang kulit sawah batu. Nyandung. Boga rasa. Aing ngonan sekali ngomong 7 juta. Begitu aja. Hei, mau apa bingung 70 kayaknya.
paling miskin eta kurang kuali nguji matematik susu bikang eta sabaraha jumlahna 2 eta 2 kali 70 sabaraha susu 40 140 susu. pokoknya mah pamiskinan di surga boga 140 puting susu Sibuk. bari susu nak deh susu nak lain susu tak utangil susu bidadari Bo. pungker nak luar biasa ngotok nak luar biasa bicara susu pamajikan kakak cangkel kunam cangkel ayo tinggal di dada penting dina budal ya paling ingat anak baik Allah Anak. kalau jom bingung salakina ayo susu dia di mana cek Orang yang baik. timu di cekol udah dia sekolah ngewe ya gue lama aku kakak di benyengan berarti lah wajar Lahir. susu bidas dari 140 nah dengek deh aku etalen urang moal kaunya kau batang rokok kakunya kalang susu bae gitu Meh mau lagi. bener dong aduh 140 susu lengan urang kedua Sibuk. nanti sibuk katanya kalang 140 susu kan di dunia mah bukan susu dua ngalah ya nyagaul jeung anak kadang-kadang pannya anak nakeur nyucu Bapak kina geus keheroan Mbak sabar mungkin sewa. di pamajikan jadi dede keur nyucu kan aing bisa kalawat lagi nama aku kalau di buka putang gula mah ngok gerak karasna woi 180 susu kan moal kau dengan urang nyekip batang rokok moal kau bukan lah sumut urangnya moal kaur nyok rokok kak 140 Iya kan. nangkel lewat turun alhamdulillah gerang ngayal kak dikuari ngayal ada buruk ya Allah hei di dunia wajar ina rumah tangga kadang-kadang salaki hewa ka pamajikan hewa ka salaki urang sababna memang menang gitu orang pe hewa enggak wajar lamun pamajikan ngawek baik apa kata Umar bin Khattab eta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jawara padang pasir ulah-ulah urang ulah-ulah kajelema jurig sieun ka Umar kada jurig sieun kadangnya tak jurig sieun ka Umar jurig Bang. nu sieun jurig asli lain orang dia jurig sieun siksa tak siksa dia Nabi kami Nabi keom baca Nabi Umar nanti nakanya betul kamu yang carikan Nabi oh pede dia soalnya carikan dia aing mau caranya carikan jurik benar gitu tadi kata jurik lihat pasal adok yang dia guys gitu adalah dia nidah kata jurik sion bahkan bebeja datang karo kata jurik grow jangan kalah betulan jangan lewat itu guys benar sebabnya si Umar sieunan jadi eta ngeun pengen di imah nama eta Seueur pamajikan. pamajikan ngawek teu wani ngalawan mana buktina cenah ge aya masyarakat keur mane jadi khalifah mun nama neuk curhat neuk mengadukeun nu jadi pamajikan nu carewet ka Umar bin Khattab datang kana lawang Imam Umar kadenge pamajikan Umar keur ngawek bae dan Umar repeh bae cenah gitu nemah tiba-tiba kaca jika tak masyarakat teh aing tadi baca dan kalaporkeun pamajikan carewet lain pamajikan presiden jadi lompil mau tulus lah aing begitu mah nah balik deui kapang itu Umar ayeuna mah tadi nama Nabi Kangjeng rek curhat masalah pamajikan ngawek-wek bae atau aki bae kakak dengek cenah pamajikan ngawek kudu syukur
boga pamajikan ngawek kan. Hiji cirina pamajikan orang biru keneh kan. Nah, nih. Tungguan bae kayak iris bae ge mau nyawa kritik aja nih. Tungguan kan. Ada kekerius mengawek kan. Geus bae ngomong kan. Tungguan. Saya pengen. Kedua orang lumayan, kita butuh beri korek kuping kan. Tadi jadi racal sama naik hampir nih, bahkan namun orang sabar buka pamajikan carewe. Tahu orang bahkan diberi ganjaran, ruang ganjaran Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan bisa jadi wali lamun jalma sabar buka pamajikan carewe. Mantap ya nge bawa hiji lalaki bagur ku bagur amat. Oh orang dia mau gitu itu. Eta pamajikanna cenah ge mah mending ngecelak hayang pas ya jeung salaki. Jalan bae pas ya. Ja salakina picarekeun. Asal pamajikan ngawewek mana make bae teuing mah. Kumaha cara nanti pamajikan yang hayang bisa pas ya bisi pae deui bete katorang pas ya. Jeung salaki teh cara urang buat simpan burger bae. Anakan bae ongkoh aneh. Lajuna nyieun jalan eta pamajikanana. Mun kitu kuaing cenah dijieunkeun dengan sangu sing loba, tapi beas moal diasakeun. Engke begitu balik tas gawe capek, mukakeun boboko, mukakeun wadah sangu, lain sangu tapi beas mate mengarahan anak kali nyata capek. Barang balik salakina wanci tangange deuk dahar, mukakeun dungun sangu sagala aya. Pas mukakeun magicom mun poe teh beas bae eusin. Eta si salakina teh sugan marah cenah kalah keong deui bae. Si pamajikanna keong deui ternyata. Kak, kan kalah keong teu marah. Ai, neuk marah kumaha cenah pujanna kakak geus saminggu ieu ngecelak bae hayang dahar jeung beas. Kuari ka sorang dijabak ku Allah. Atuh teu tulus ieu pas ya. Coba jajal urang dieu pamajikan teh ngejok. Tas capek cenah urang kalakuan. Berat. Sagala amber pasti nama teko ge dicak bruk asup geus bukan teko laju naik keren. Engge bukakeun ka pamajikan. Ya Umar balik kita Umar. Cik Umar. Mun ti urang teh mah. Mang. Eta pamajikan urang pan boga 5 pangkat. Hiji pamajikan eta bodyguard. Anu kadua satpam. Anu katilu pamajikan orang eta laundry. Nu kaopat babysitter. Anu kalima pamajikan urang eta adalah tukang masak koki disebut. Hiji pamajikan urang rata-rata pan Pak. Kabehan ieu mah. Sitrun minangar si kanjengna cik tuan gatom. Sitrun baeni wa bainanar. Penjaga antara kula jeung neraka. Kulantaran aya pamajikan kula dihalang di neraka. Payas kunu qalbi minal haram sehingga hati kula tenang teu terjerumus karena paharaman kulantaran aya pamajikan. Coba urang bayangkeun kan. Pan urang mau boga panyakit aneh kan. Barang urang mah aneh. Sok hirup sorangan. Ini kan, eta orang ngomong kerhayang. Mun kerhayang yo, kerhayang. Pan barang urang sok hudangnya. Eta nu bisa maehan sa. Nu bisa ngaleuleskeun sa. Lihat ti pamajikan urang. Jajak urang teu boga pamajikan nafsu menggebu-gebu. Bisa terjadi zina hadirin. Benar? Bisa terjadi ngeteng ya urang. Urang geus teu kuat jajan. Lain jajan seblak. Lain jajan tahu bulat ieu. Apem bulat. Terjerumus karena paharaman. Kenapa? Karena libido tinggi, nafsu tinggi, untuk mencurahkannya tidak ada. Karena ada istri, maka dengan syariat yang ampuh dari istri kita, maka kita menjadi munafik. Artinya kan nafsu orang bisa
ditahan teu sampaikeun terjerumus kana zina. Tamata dengekeun nya eta teh sok ngahirupkeun barang urang kaum awewe nu maehan barang urang ge kaum awew. Tak awewe mau dilorakeun tojon doang kitu sakti luar biasa. Bisa ngahirupkeun jang maehan. Maka ka urang dieu wayan ulah sok mikiran ngahirupan nu kitu doang kudu hirup sagalana. Hiji hirup otakna, dua hirup kadaekna ulah kamikiran barang geus supaya kuat. Aing aya cenah ge panganten teu pede nya kawinan cenah ge bisi terebah meureun kitu nya. Sekarang kaparawan ieu nyaran obat kuat cenah dapat si panganten. Amron aya pangampuhan mahal hargana hijina 1 juta. Ngaran obatna Wakwau. Ngaran obatna Wakwau. Kabulina ngedua-duana 2 juta. Kumaha cenah mau dicobana cik pemulit teh si calon panganten cik padagang lamun cikaka wak maka barang kakak bangsa cengak kuda. Kumaha harus geus cukup bukan wow. Tak wak wow. Mun wak budang wow ngelapes. Boleh 2. Jajal burung gigi ya coba. Inung gigi. Wak udang nya barang. Waduh dihura. Wow, ngelapes. Boga sisi hiji deui, boga sasa hiji deui. Kawinan malam pertama diginum. Wah, kitu mah. Atuh panganten awewe kan ada barang lalaki sakitu udang gede nang diruas. Wow, kitu jauh. Atuh ngelapes deui lah. Jangan gigi-gigina, cadang. Ya, hei, iya orang kudu bisa jadi syariat mereka hidupan kanu jadi istri orang hakikat memang ke Allah tapi syariat itu jadi salah kibatak rojulun sawajeng rijlun rojul satu kata satu kalimat huruf nada beda dengan beda harkat jeung sakanat rojulun rijlun ari rojulun lalaki mun rijlun dampal suku atawa suku eta rijlun. Punang sababna memang lalaki mah tukang totok. Lalaki mah tukang usah. Lalaki mah tukang balang siar. Kumaneh nu totoker. Kumaneh nu usaha. Pamajikan mah keun bae di imah dina dangdang ngadangkat balik salaki sumanget. Yang mau menasa bapak majikan dipakai di ting loba angluhan Nyari cangkeng. kulit tanur teh barang kap ketawawa nyari cangkeng tiba-tiba di tanuran deui bae. Metasnya gebotnya nepi gebot. Arieu kak. Coba pamajikan urang ke loba gawe di imah begitu ngurusan imah bae gitu nuan imah satpam. Kecapen kayak orang siap pakai itu mana mau loba protes. Eta nu kitu lamun men ka salaki teu dibere juragan luar biasa. Nu kitu eta. Urang nu usaha. Entak wajar urang dia ka laut. Urang dia ka kebon, urang dia dagang tahu, urang dia dagang naon, lalaki. Dikangmakeun tugasna ae. Lamun kakak mereka hirupan maka pamajikan urang yakin bakal ngahirupkeun ka urang. Terah geura bae garan keur loba duit mah eta pamajikan ge lain desingkikeun. Kajian kakak HS bae nya. Minal fajri ila tuluy samsi. Dimulai muncul fajar sampai ke muncul fajar deui. Ya, HS bae tapi digigireun kakak duit bagepokan. Moal kakak ku pamajikan dibuyat-buyat. Wajar ngecempreng pamajikan ku maneh molor bae. Anak 12 kabeh jajan. Pabeasan geus tekor eueuh. Duit eueuh, atuh wajar ngecempreng ge Kak. Galak eta pamajikan deulekeun bae buhaya ge nu galak nu kurang parah. Nu cukup parah mah moal ngadeukeutan jelema moal ngadahar jelema.
Kulanya orang pasantren di pasantren Cikande, gigirna termak buaya. Eta urang ulin kadinya sugan aya buaya udang-udang, tak cukup parah. Kunang buaya di lorah galak, ai kurang parah. Tak pamajikan kakak galak, kunang kurang parah. Wajar mah. Pamajikan orang eta naon? Benteng nu ngahalang urang tina terjerumus kana barang har. Nu kadua, Sayyidina Umar pamajikan orang eta khozinah. Nang khozinah satpam penjaga ida porontuk min manjani tatkala kula keluar ti imah maka nu ngajaga imah kula nu ngajaga pakaya kula adalah menjadi pamajikanku. Pan lumayan pamajikan urang ngajaga imah poe sempak urang nu mali tungguan wewe. Kau parang ginang. Harta orang aya nu maling ya aya nu si imah anu nungguan pamajikan orang kan nu katilu pangkat pamajikan eta naon tukang laundry tukang nyeusehan tanyakeun ka teh nu mana naon eta nyeusehan kewajiban pamajikan lain pamajikan eta ulah ditambah kaya doang kitu cina cicing bae kulikeun kurang nyeusehan mah bika masih cicing be disenangkeun ngan pamai urang pun sagala macam dicekong benar multi talent sagala domain bika capek lawan eta lain kira ngan mantap di Kangjeng Nabi ibu-ibu mah teu kudu ka Palestina teu kudu ka Iran teu kudu ngabantu perang jeung kafir cukup cicing di imah ngabakti ka salaki jaga kehormatan salaki jaga kehormatan diri jaga anu bakal kira-kira ngaganggukan rumah tangga eta sarua jeung jihad fisabilillah ngabela agama Allah manyeusehan calana salaki geus kitu mangasupkeun seusehan karena mesin seuseuh ternyata mesin seuseuhna kongslet maka setrum jeger paeh surga sabab paeh keur nyeusehan calana salaki teu percaya geura geura mun teu ka surga udah geus cekeker teh jihad urang masak tujuan pikeun ngahadam ka salaki naon ka beuki salaki naon ka hobi salaki naon ka seneng salaki dipolakeun ke urang punah hate salaki urang keur masak geus kitu sigas ngomong waduh mak keheng tutum ajuh pae surga jihad fisabilillah tak mamang cicing bae ulah keluar ti imah lamun eueuh izin salaki mah ulah keluar ti imah ya orang dia pamajikan sok minta izin ka salaki mun keluar kelok kadang-kadang salaki nyaran imah dia kemana budak kelok kadang-kadang orang katanya ke salaki nah kemana ke mana nah aku tanya urusan kami urusan kami jangan ngomong gila nangis masalah kehli mau ngomong urusan kami iya masalah kilo saya sampai dah listrikan mbak ukulin tiran mari susu ampul tampul dan mangi polisi ngedang lud mah gas di kang mah jihad eta nyusuhan masya Allah saterusna naon baby sister urusan anak benar mantap kudu nyiar awewe teh pamajikan teh nu soleha kunaon sababna anu loba kontak jeung anak nu loba ngurus anak nu loba babarengan jeung anak di imah lain bapana mah teu kaur benar balik ka imah kadang-kadang anak geus sarare anu loba di imah mah pamajikan urang mantap lamun pamajikan dateng ngarti kana agama sedangkan sapopoe ngabimbing anak urang ieu bisa salah asuh hadirin. Mana sebab namanya guru orang mau kepala sekolah iya. Nomor kurikulum. Guru mah pamajikan urang di imah. Mantap diberi insting ku Allah, awewe mah geus ditunak lancar ngomong sorangan sanajan eueuh nu aturan. Nu penting aya anak. Tiga. Rata-rata lu bisa ngalem anak eta lain laki. Awewe.
Inungna teka orok dakna. Si Hulung, si Helang, anak laja, anak latu, calon ganti Jokowi. Ikata, jika majikan lah. Nang si Hulung, si Helang, pepetawan kalau keberapa mah. Si Hulung, si Helang, anak laja, anak raja, anak ratu, calon ganti Jokowi. Jangan ngomong, nah bapaknya tuh tamat SD. Mau bedil angin deh kalau anak calon ganti Jokowi, calon ganti RT kita bodoh. Tapi itulah seorang istri luar biasa, ngalam kan jadi anak, bebeakan. Ya orang laki, oh istri ngalam eta, paling dia orang maka anak eta gregetnya, greget maya ke anak maka dari anak punya tidak sepunte orang alam tuh bisanya paling di gereman kurang. Gedeng-gedeng anak dijampe kopian. Sawan nih. Ya satu berpikir kan. Anak di gereman. Mantap mak, mengkemanya nalika orang ngasuh anak, coba bacakan sholawat, ayo solehah. Bari di ayun-ayun eta anak dina ayun atau di engkle dina aisan. Ulah dong baheula mah pan kieu. Ungut-ungut awi pitung sakeureut sapariukeun. Hayang keneh ngalah deui kasisian nyidarogi. Jadi kan juga. Ayo pelajaran eta, hiji ngabohong, dua nita maling. Ungut-ungut awi pitung sakeureut sapariukeun. Iwung dong kumaha sakeureut sakekenceun. Sade kumaha iwung lain. Rosa apa teh ngarongka. Bohong gitu ya. Sakeureut sapariukeun sakede kumaha iwungna. Lajulah hayang keneh gumulahatnya. Sapariuk hayang keneh ngaladai burung ka mana? Kasisian nyidarogi. Air dia ka nyidarogi pernah bibi, pernah uak, pernah kumaha iwung di tadi alam. Oh lagi itu lagi, ganti nama lagu lama itu mah. Ganti ku salawat. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safiil abtahi wa Muhammad arabi. Doakeun kurang anakmu ya. Sakabeh nu gandeng ku anak bakal meresap kana hate sabab ibarat kaset kosong yang siap menerima apa yang ia dengar, ibarat HP masih belum penuh memorinya. Anak mama anu gagah, anak cengkeh kudu ibadah, sangkan papa mama bungah di dunia jeung alam barjah. Ulah jadi anak salah, komo anak haram jadah, hayang motor jeung HP mewah, inung bapak meningah-ngah. Titah masantren mah ogah, sakola ukur ngagagah, barang dahar hayang ngeunah, geus kolotna jadi runtah. Pada generasi muda orang tua mah gitu, nung capek, nung lieur, nung pusing. Hayang difasilitasi motor, HP bagus, duit gede, jajan gede, jang bensin, jang paket, jang sajabina. Mas antren nung jalan lieur ngajina. Benar? Benar nung ngasatan lieur dah ngaji main kira. Bener, ulah tak ke ngajina. Kunga bandungan kalimana ge betul maki. Doroba jaidun amron. Ismukul satu kejadian ku mah tiba heula ka kurang tak coba digebugan ku jadi. Da teu tengah kalamonnya. Kuliah. Nu ngemasan sakola badaek bae kunaon sababna make motor. HP bebas. Mau bikang bebas, duit dibere. Bebe cakap kolot banget bimbel, nek oles parenganan mah ulek. Terus laut. Cantik. Sakola ukur naga. Hayang senang barang dahar hayang ngagengsi. Morekeun anak urang tua ditinguhkeun cai herang jeung sodium morekeun. Kepala lama orang muka cai herang jeung sodium nah. Kontak beres ke lebaran sariawan. Mabok sodium. Kuari boba kan? Bener gak? Boba anu gelasnya bisa meter kalau panggil ke doang yang berit ngeronyong jadi nganahan kuari mah bis bastus basot baslo basol dicolok naskar basol dibakar
Pas kita lagu dia. Bas ngomong begitu. Benar. Ngenahan goreng ai. Ngenahan. Masya Allah ingat baik kalau mau bawa Ki Herman. Eta kolot meureun kabeh ge moal tu ayat kolot sangat ngomongkeun anaknya. Eta orang rek sakola. Pan hayang jajan bae urang kajen sabeubeuteuh ngok. Eta si kolot meme sakola. Meme lembang teh. Sing sabadahar. Ameh beuteungna kuat. Hari maksudna mah teu boga duit ka mere jajan. Pinter we kolot mah. Ayo bisa boboteung kok. Ayo berapa kali masalah seboboteungnya? Jajan mah hayang bae kok menurut babaturan. Zaman baheula mah harakatkeun deh pan kali 50 perak salawe perak, bawaan hiji salawe. Begini bae 50 eta menang 2 bawaan. Meuli opaknya, opak kan sok disomelan teh ya. Hiji salawe. Laju kurang di Ciwitan bapakna dicoel-coel teh kana sambal di tengahna nya. Laju babaturan teh teu boga jana deuketan ka urang ngaheroan. Sing urang babaturan nya. Bareng handi bae. Ciwit kan kurang saeutik gitu. Ngomong deui kamari teh nya urang ulin nya ciwit kan deui. Oh, aya baheula. Eta kula digiringkeun ku sapu nyere ti imah ka buruan sakola anu jarakna 2 kilo mah. Ku indung digulagangkeun sapu sampekeun ka datang ka sakola eta kusin di lubuk. Urang sababna ngagiringkeun ku sapu, aya urang derek lompat. Teu dibere jajan, aya ku teu gablet. Mun boga mah meuti ku aya potong sarkeun anak. Oh, sakarak-karak eta. Diancam anak, lembang dia derek lembang. Mungkin gebuk, ngeser setik-setik urang. Jangan kusin di gebuk, ngeser deui sampai ke datang ka buruan sakola. Ku ngeser we teh kieu. Ku ngeser-ngeser di gebuk eta. Jauh. Pendidikan orang dulu itu luar biasa. Ruang militer sebenarnya. Kalau itu ada kabur eta. Parah. Bahkan memang geus aya wacana pamajikan mah da udah sukeun ka barak. Bener dididik ku tentara dihakal ke buhaya. Mulai lagi wadah lain ka barak mah jadi mah langsung disetur mati. Eta bapakna teu bisa ngalem daripada digereman anak bangsawan. Bacakeun salawat nih bae. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi. Anak bapak anu gaya teangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga. Ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda amalkeun ilmu agama mobil Toyota ge boga. Bisi aceng terpercaya Nabi Sulaiman nu mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia. Ilmu heula Nabi Sulaiman. Tak banyak eta orang rumah tangga boga anak ulah lagi hook kana tanagana bae. Urang mah kadang-kadang gede saya digedak aja katra nya gedak aja katra. Kalau mur gede tatangga urang yang mun balik menang osron. Kolot banget orang gak osron Pak. Menang kue kaleng. Kuihan kubuk ieu karena kue kaleng non turaknya. Aku lah mesti bari kita hayang. Yakin kaleng na ieu. Ilmuwan heula. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama, terutama ilmu agama, supaya punya filter, punya rem. Apa profesinya? Naon bae ke kalakuanana, mangga teu dilarang ku agama. Kita butuh polisi, kita butuh abri, kita butuh dokter, kita butuh perawat, kita butuh pengusaha, kita butuh pejabat. Tapi anu ngerti karena agama. Ulah kabeh jadi kiai dasarna ge moal enak. Oh, jadi masalah. Salamun kabeh kiai. Pahiri-hiri. Ngadoalan jadi wakilkeun. Jangan penting kiai. Kabeh jadi penceramah dulu polisi jadi kieu urum. Ulah profesi kabeh kita supaya roda kehidupan berputar dan berjalan ka makola. Oma irama bidang lutih. Kita mah begitu. Ngerti kan agama lah mangga RT yang agamis begitu ditanya tahun itu masyarakat umumkan teh anu bae berhubung anyar kene RT
dan timu berennya nyekel mik ulaga ngapake nyekel mikir kumaha gitu Lagi anu can biasa mah doang aya lini 7 sekarakter tiga ada tiga tukur doang semekar kayak apa olotrok anu kakarak ya mau dari paida tau lah wajar demam panggung ngumumkeun laju nambah di musola jangan lupa eta tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin cikejoy geus pae. Ngomongna alhamdulillah. Batur mah innalillahi hidung atoh teh apa marah jelas keluarga. Kuat sisiar teh cenah keluarga yang pae mengucap alhamdulillah. Bareng ku salah ngomong. Ya katong lagi diteruskan deh, paeh nah hadirin kakarak, paeh mah kakarak. Dipuna deh, ai paeh sok sabaraha kali kitu teh. Bare maksud nama maotan nembe pisan, maotan nembe pisan karak hos di kurang teh. Buru bong basa lah mas kurang pati bisa, dasar maka gambar paeh na kakarak, paeh na kakarak. Eta RT non haram nyekel mimpin marhaba, ciksa. Lurah nang dilarang nyekel mimpin marhaba. Ciksa, enggak doa. Jangan larang. RT nyekel mik, lurah nyekel mik, mimpin marhaba. Kurang telok deh. Ayo teh becus. RT tidak mege. Gimana itu? Bang RT moong ya. Harap. Mana deh, lain ku tawadu lah ya. Ku becus. Pada orang naga ya, tadi marhabakannya. Eta nu nyawara sama ngeun kiai doang jeung santri. Salah kita teh mah eta salah ngapan teu puguh. Kudu ngomong. Kiai nyawan ya. Pan nyawara asal mirip bae. Moal sarua kalimahna teu jarak kiai kadeuleuh Pak. Hakul yakin kalimahna ge ngarti. Salah kurang asal nyawara bae mirip mingper. Calangat nu becus jeung nu teu becus pan kaciri. Kiai calangat kumaneh bangkong. Kiai bangkong kumaneh calangat. Kiai manggeus eureun kumaneh teh. Tau sabalik. Kiai mayaho was milisir. Cik cara kita teh mah wayah di tepung hansip. Kiai mah yaumah hasin cik cara kita teh mah caumang arsin munasabah dia di kepek hansip. Mari cau si arsin ya. Coba. Lain ngaina ya maka realita dan kenyataan. Benar ge. Lu bisa marah paling ke santri jeung kiai. Kakak mah cara ngapan teu puguh untuk menambah SMP oge. Hasil cara ngapan doang ieu. Barang kiai mending ngesak kalau setan badak kak. Ciduh mending nyemur ngadoa. Kakak mah min. Ngobrol teh ge ngadoa. Amin. Nyokso. Bener tak? Benar ge. Aku angsi. Tantangan RT bisa marah apa? Entaknya kalau mau marah apa? Gak RT pannya. RT nanti RT nggak? Mong. Woi. Dulur gue sama. Kalau gue dapat. RT ini. Lu gue yang RT dulur ya. Kagok jagi. Belum belajar marah apa teh? Supaya pemecah rekor RT kayaknya komik marhaba kan viral. Kiai mimpin marhaba sudah biasa jeung santri. Geus teu aneh eta, geus moal viral eta. Tapi RT mimpin marhaba teh karawakan. Geura wae. Cekak goy. Mantap. Ya, nu mata kurang kudu boga majikan solehah ku sabab pamajikan anu loba kontak jeung nu jadi anak bapa mah teu kaur. Pamajikan. Coba tugas hadirin ya. Coba tugas pamajikan urang. Masya Allah. Mudah-mudahan sing sabar bae nya. Sing ikhlas karena Allah. Insya Allah mau berjuang fisabilillah. Ngan kewajiban lalaki ini berat hadirin. Ulah dianggap enteng ya geus boga papasangan. Loba nu ningkat, hiji naik jumlah, dua naik anggaran, tilu naik pikiran. Hiji naik jumlah, kali orang sorangan bae Pak. Lah ngaran sorangan ieu. Kadang-kadang jam 2 kita udang.
Dapang bewa kewajiban ya pikiran nyari kanan. Sorangan baik, di balap lompat ya, karak angka hiji betul orang udang birit nanya. Sih di balap lompat, aku susah ya. Baris. Keci komandona 1 di anak keneh. Menurut 2 ngangkat biritnya. 3 becir. Tak pamuda ge ulah khawatir teu kaparaban bener bewe. Kajian masyarakat disugikeun ku Allah, jarang nu pujilan boga mobil teh mah. Rata-rata rezeki mah datang di Sumatera, nama tak ieu tapi solid kopi nikah. Tarik udah rezeki mulai akad nikah, nambah rezeki mau kewajiban mah. Aku anu malah 1 di anak bae. 2 ngangkat birit, 3 becir. Nah, urang ge mah anak urang teh. Keur pamuda mah kuali wae lah. Lutan latur gitu bae kita mau kewajiban ieu. Geus boga ewe mah mulai tah daek ngojek. Mulai daek kulit, ngangkat birit geus. Sabab aya nu ngagereman lamun teu lempang. Bener. Anu ngagereman kan lamun teu lempang. Ngomong geus boga anak patilu kan itu becir sampai ke datang ke Kalimantan oke ke Malaysia. Udah ge sampai Kampung Gulu ke ditu. Jauhan ge. Atuh kumaha? Kurang sababna eta anu di imah tanggung jawab urang. Sampai beak mana beak? Mantap lamun seorang suami berjuang mencari nafkah karena Allah pikeun nganapakahan anu jadi keluarga itu sama dia jihad fisabilillah. Nyara nafkah nu halal ulah nyara nu haram. Awas nu hade ulah menang jode ulah menang main ieu mah kulit tarohan main dudo pakai marabat ewe kolongo. Ulah haram. Mungkin anak urang pamjatan jadi jalma kolongo. Sababna bahan bakunya dari bahan baku yang tidak baik. Kue nu bagus dari bahan baku yang bagus. Kalau bahan baku goreng mah kuenya ge bantak. Bener. Ke laut urang dia. Ayo balik. Tikarabu, sakit ke. Ngojek cara urang. Tabrakan. Jugir, mati syahid. Nyopir, jugir tabrakan. Mati syahid. Kula nu ceramah bawa motor, ngomong mobil, jeger tabrakan, dirupek lama. Aing bae. Kancil. Jihad fisabilillah. Sing semangat ka ulah nu tanda teu parogo. Rezeki memang geus ditakar ku Allah, tapi meuli syariat urang moal aya malaikat datang assalamualaikum. Salam paket naon biasa 10 karung. Di mana ti Allah. Malai. Tapi kudu ikhtiaran tuh. Ngeun takaran geus aya ti ditu na. Mantap ka ibu-ibu ye nya. Salaki urang menang sabarat tarimakeun syukur. Sabab naon? Geus ditakar ku Allah. Kajian kakak ka Malaysia, takaran sakitu mah sakitu bae ka. Kajian di tempat sorangan aya takaran gede mah gede bae. Nanti sesuaikan ke Allah. Nu sugih bebenangan gede, kebutuhan gede. Nu masyarakat bebenangan teh, masyarakat teh kalau sama aja sebenarnya Allah adil. Saya tambah sampai 1 juta, kapulauannya bisa juta. Kurang masyarakat 50.000, aku 5.000 misalnya sakit ada orang mah. Jadi kabeh bisa wah. Tarimakeun syukur alhamdulillah, Kak, kebebenangan bae. Keur teu bebenang nu penting maka Kak balik deui bari jeung salam. Jadi masukan menang eta orang rezeki. Alhamdulillah. Mantap jadilah supporter yang baik untuk suami. Beres semangat, bila marut nang lempang bere DP. Baik. Supaya semangat saraki meme lempang bere DP. Nah DP na nyium-nyium. Bapak teh angkat mohon. Ngok Pak. Cukup. Itu gede ganjaran eta. Urang nyosor teh heula pamajikan soleha. Nyium banget salaki sareng nyium hajar aswad kudu jauh ka Mekah komo salaki ngejehen hidung. Pahit. Lego eta aswad. DP cik salakina ih aing mah nyium dong hayang etaeun teh cik salakina geus gawe heula gawe teh. Pokok balik gawe ku kami ditungguan. Pokona mah hot beh. Non hot panas. Pan basa kali marane. Ya, muka be unboxing, muka
unboxing. Cek salakina, nah dia ngomongan. Kami kena unboxing paket, nah unboxing muka paket. Oh, hari ini terbuka unboxing lah. Unboxing dosen kemana? Dan situ salakina, oh miras. Bapak nak kemana? Ke unboxing. Unboxingan kok kolot untuk modal lain. Ya beres semangat keluarga Padikan salah kurang datang sambut dengan senyum yang manis datang ke sakabeh nu kayak salaki salaki kamu kena kopi pahit ya kan kopi pahit saya mah teh manis gula beureuh di dasar salaki tas capek datang ka imah cik salaki mana ada kopi atupan lain di imah batur. Iya, kayak mah kumane kayaknya nyawa dapur, pelebah mana kamar mandi, pelebah mana jangkor ada kumane kayak kokon lenitan ewe baik kan mereka kawin Eta majikan soleh. oh no aja rumah kayang kok lalaki nak dapur seperti mau laki baju alat-alat dapurnya juga mana toples putih gula putih goreng macet sasa dicampurkeun yang kopi capu kuku mana diinum dingkeun heula dina we jaja panas kan papami ku ewe nu ngedul nyieun teh asik nimu kopi diuyup ku ewe na bareng diuyup mulitak matana bari digurakeun kopi jurig doa cik salakena eta kopinya dia jurig dan ai kasemah sudah muda belum segala ditawarkeun ai RT moong kaimah Pak RT alhamdulillah galak ka bagian BLT atuh RT-nya lampu budan kaharun hampurannya cenah ieu barala kelompok abi macak-acakan kelompok oces Pak RT cenah hampura bade ngopi naon Pak RT kopi pahit kopi manis gula beurem gula putih teh pahit teh manis atau susu dong nu bableg pada kasemah mah wajib saya mau iya kopi naon oke tapi baik daripada maksud mah saya mah Kate mau. ditatakan di luhur jeung anak luhur supaya ulah tiis anak ulah ngagoreng ngaguling air rata giliran salah kisah kalian daek nyieun keun teu ditawaran sukan kopi pahit kopi manis gula putih gula beureuh teh pahit teh manis sakali dijieun tina gelas songhe nu gagal nangis coplok luhur tadi tutupan handap tadi tatakan diingkeun dina amben ngagoleh dang kopi na manjur kanya-kanya salaki bang cilaka kene salaki kumaha gara-gara kalakuan pamajikan lo oh insyaallah ya lalaki mah capek berjuang demi anak yang pamajikan hargai dia adalah presiden kita walaupun salaki mah tekeng begeng jeung geheng itu adalah imam kamu itu adalah pemimpin kamu yang mesti kamu hormati cium tangan dibulak-balik cium pipi cium kening cium bibir yang salaki batur mah kalau aing nyium tangan urang-urang kata salaki orang hargaan eta insyaallah ieu mah salaki assalamualaikum Waalaikumsalam balik tadi intip tina orangnya nek nipu kamu anjing dudu semah kecil tukang mikir bedanya deh ke anak dan tidak pernah ditembak bapak dia nek nipu urang lalu mau takon salah teu mau duit ge mah geus meleng salah ka kaluarga ngomongna nek nipu Majikan geblak. Rumah tangga lain sakinah mawadah warok mah sakinah bawaan juri repot coba sering harganya capek salaki pamajikan capek kabeh ge capek ya ulah sering ka itu ulah mantak lamun dijileura ulah kabeh leurah meletok potong eta nu loba lagi jeger-jeger talak mah sadua heuras mun hiji heuras hiji leuleus moal dua orang baik itu hiji heuras hiji ngeunahnya coba lamun saudara heuras poros kan
Sadoan horas. Coba. Tapi apa yang sebenarnya? Ya rada musik ya. Iya mah, masya Allah. Ya kayak kak, kalau majikan kakaknya diajak KS, ngerti? Sejarah Cik ini. salagi na ya, sarmo dia ke jam 10. Kalau ngerti tiba, hai orang gerah HS. Jadi kan banyak eta salagi ngajak KS, kudu ngerti geus kalau. Lain HS. Mana es kudu ngajak kumane? Oh iya iya. Yakin ada HS yang lain. Kudu ngerti, ulah tahu ke. Salah satu kewajiban istri dan suami alat tamna nafsa walau ala dari kotabin. Ulah sok ulah karena awak urang sanajan urang keur aya di luhur mobil bus ka Madura. Salaki hayang ada plak. Atuh tengah atau tengah Apa gayanya? Walau ala dari kotabin baheula ontai eueuh mobil. Sanajan keur di luhur tomong onta salaki hayang atuh nyolopong teh. Gitu. Kalau kan, iya macik salakin aja HS. Kumapan kudu tunu ieu menyengek. Nutunuk kumane. Nu aya ngees mata kumane ngajakan kami. Kami macam ngees, geus bae mata kumane. Mata kami. Dilawan teu kasehareun dengan kami dan kami. Kolayor, salakin sama kakak. Sar boang dalam TV bari ngadahar sebelah. Jadi potong setengah 11. Nu kising teu boga WC di jero ieu. Nu keluar sieun anjing. Pan otomatis butuh bantuan salaki nu geus kerek di kamar diguyah-guyah di urang. Sapodo cuma dia tuh. Kak, melekat mata salaki. Dok nang dia mata aing. Mata dia. Ataukah murah wayang kami hayang ngisi jubur hayang jubur dia no yang ngisi nggak jubur dia kan aku kumanda kan tahu gitu kan laju nama tuh ngising kawalahan ngising keluar sieun anjing buru kusut di tengah imam barang salah kena tengah penting nak sholat tahajud jam 2 jam ninjak tahi cik salah kena tahi saya nyiriwik nak nangku mana hal utai kami tahi kumane kira-kira rumah tangga gitu menanta seorang tuh seorang hargaan salah kiranya karunya ya dong kararinya garore nyawa dengan hargaan salah hargaan lempang dengan nama Oh bener ki. Siya maturun sa lakso na halinggara minta mengampura ka sa laki kalau nyayap kau ngal tatanga. Hampura tanya lahir batin alit makaros karaosnya. Hampura aku tetenya, hampura tilu sa paranut, ya sa pedampak sa laki mangan nah di mah. Berdahar kajot tiis. Lagi ngasem, ngopi nah jadi tiis. Datang ka imam jam 11 eta elek. Tas salat sunah teh. Keliling jam 11 musim tangannya kak. Wajib tangannya kalau bajuri. Mau dia nak salahin kasurupan juri. Datang ya jam 11. Di mana banget dia dicalahin? Kasurupan juri dia. Di mana banget dia? Eta. Mata ge hirup kudu ngaji supaya sopan santun. Kami mas katimu tetangga minta halal. Mohon maaf lahir batin lunas kabeh katakan. Bicara kumaneh ngedog bae di imah. Dicalahin lunas banget dia hedok. Kain mana cemen tahun pulang. Cuma si kewen teh ih pohon. Kau jika mau gila ini. Kata lagi pohon. Mereka batu lahir batin di satu tangan ya. Kesal lagi pohon. Bunga terpolongannya nya. Oke. Lanjut sekalian ngomong dorong kapaksa hampura burung. Bisik boga dosa. Garis bawahi. Hiji make burung. 2 make bisik. Nggak nanti minta hampura mau burung. Nuka 2 bisik. Seseorang. Jeung jarang panggil lahir batin alit ageng ai kasalaki nu sagurung sagarang bisi unggal poe salaki maneh mabok pejus ngomongna bisi Mabok pejus ya geus nu kieu pareta ai keur memeh kawin murah senyum geus kawin murah pejus lagi di mana jeung salaki gager-gager ngomongna bisi soalnya salahnya ngopi mabok pejus kumane ngomongna bisi
Untung salaki cara pemajikan lasun. Sarwana. Cik salaki nah, dia jalan lagi hampur sakit tampilin dia kumaha. Lagi napain lebaran siling ancam. Dan lahir batin. Terus mudah-mudahan yang pengantinnya Cing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Biar bebene nandang isin, kami jadi bebene isin, kami jadi mitoha. Tapi geus rumah tangga sok nganjak. Ulahnya gara-gara pengantin anyar mah hayang dari dibawakeun ka kamar. Pala itu nya Kak. Oh, mungkin nya dicandakeun sakedapnya we ya ngapuntennya. Mana-mana itu mah bisa lakina sabar, bisa lakina nuan. Nah, pengantin bikang jadiakeun segala macem. Tapi jajang geus juga dipamajikan. Salakina terak yang dahar amat yang katunya atuh kan itu ada. Kan geus capek ngolah naon. Ulah di ajenan bae. Kami toha pan keur anyar keneh mah isinya dahar itu tungkul we hareupeun toha mah. Kabeneran lalapna kacang panjang. Kacang sambal. Barang dan tungkul bae nya kami toha. Salah ngasupkeun. Kacang panjang lain asup ka jero sumut. Bari tungtung na asam langkan ali yang irung. Atuh meunnya irung aya samelan panas atuh bobokis. Spontan cekis. Oh, beleh bilang doanya kayak gini refleks ya kau tungtung samping diusap ya pohok kan panganten tolong pakai celana samping diangkat cik mitohan air gitu budak kata manuk muli gigi jajan geus kembali jaminan tuh kadang-kadang harapan mitohan jeger-jeger bae menjus coba guys terapkan kurangnya ahlak orang mau bisa nyontoh ya kabeh ge nyontoh jalma-jalma soleh di rumah tangga utama kangjeng Nabi para sahabat para waliullah contoh orang mata ngaji mah nya ngaji engke kiai nerang kerja ge rumah tangga batur madon kitu sakinah mawaddah warahmah sakinah kitu banyak kitu ieu malah ngaji si ari yo penting dia mah jadi geus sakieu bae kalau lagi mopo ieu nya duit pamajikannya. Allah ya doang kena ieu mah. Atuh profesi magana beda kulo macan gerak be sorak tara bere duit. Geus serakar di bere duit teh mah bukan rasa. Ini teh mangere bae kana aing. Kudu capek heula. Masih gini bagus kurang daripada nungguan WC-nya. Can anu modal teu bukan duit. Aduh, tukang ngisi teh. Can anu modal jadi saking orang bersyukur baik masih ada orang yang lebih dari bawah daripada kita. Betul. Kayaknya jangan lebih susah daripada orang. Ulah ngarasula. Kergagah ulah sombong. Ada langit di atas langit. Ada telur dadar di atas nasi goreng. Jadi kurang teh teu beunang sombong, teu beunang ngarasul. Ya sudah, insya Allah lamun syukur jeung sabar rumah tangga, syukur jeung sabar jabatan, syukur jabatan profesi, syukur jabatan abang bergerak, maka orang bakal selamat dunia, selamat akhir. Kita kembali ke tempat kita, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi kada lagi kulanya di ditu mah kepeueukan di neraka. Hei budak besok cara makal muruhan teh eta makan ka neraka, wayana pang nyayakeun nya. Pang angkatkeun kula. Atuh kieu di kepantangan ka neraka jelema ieu. Itu jasa surga malin yang kiai jangan takut. Kula di neraka pang angkatkeun budak teh. Sabaliknya insyaallah upami kula ka sorang ka surga, urang diuk kabeh ngeuyeuk ku neraka. Lampuna ka babantai. Suai ngangkat telepon. Itu teh karunya. Pakai melicik sih. Aduh kan. Siapa tuh tahu bahasa siapa tuh saat. Bonus gitu ya. Mudah-mudahan orang panganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saleh jeung soleha. Kita semua rumah tangga mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan rezeki anu jembar tur barokah ya Allah. Amin. Ibadah sasaranna kurang ada ka Allah. Mudah-mudahan ka dipundhut ku rahayu wangsul karamatullah urang husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Qud masafa wa qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.